Ari urang lamun datang duit sok sieun sok atoh. Sabab teu nguping lisanul halna duit ngobrol. Aya jalma ge anu geus boga pamajikan tadi keur memeh boga pamajikan mah getol ngaji kaajengan papanggih wae sasalaman. Hayang menang pamajikan soleh dan boga pamajikan kabeneran rada gede kahayangna poho salat poho ngaji nengan duit teh keur nyumponan kahayang pamajikan kapitna eta kapitna matak istri teh ngobrol sebenarnya dengan urang teu nguping da lisanul hal teh omongan tingkah tuh kan seperti ya aya kenteng tereh murag di masjid akang reka sawah tanah naik we akang tuna pacu nengan taraje naik omekeun ceuk akang ya sabab ngomong eta teh kenteng teh kang nu manggul pacu ieu uing tereh murah tak kitu lamun murah guring ke ye pang masjid teh tereh bobo jadi tereh rusak masjid teh ingat akang kana kalimat eta karayap naik tak tidinya dan nu belaga bego mah teu lah bae aya DKM aya DKM eta mah belegu padahal arti manehna oge eta lisanul hal kan istri ge ngobrol kang kade abdi bisa jadi fitnah ari nu teu fitnah lain kalah eureun ngaji jeung salat sanggeus kawin getol ngaji getol salat dibere nikmat ku Allah teh kalau beuki jauh sia dibere beunghar beuki getol hate beuki eling ka Allah beuki loba eling kalakuan loba ibadah sanajannya sakali-kali salah matak harta nu berkah mah ngomean hirup harta nu teu barokah ngarusak